Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Walhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal. المتوحد باستحقاق العمد والكمال المتنزه عن الشركاء والنظراء والأمثال المقدس أسماء القدس من التقوى والانتقام. عظيم الغيب والشهادة كبير المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي من الضلال wa ala alihi wa ashabil ladina khalasatu lahumul amma wa safatu bihumul aqwa wa ala jami man tabahum bi ma lahum min muhammadi sifatu masynya fal ilah ilahi anta maksudi wa ridha kama bi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka bada amma ba'du ala hadinya wa ala kulli natin syari'a ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa kiram summa ila silsilatil qadiriyya naqsaban ya ma'sur ilayya wa jami'al tududu sallallahu hadrati sultani awliya qasil adami qutbi alamina sayyidina syaikhul qadir al-zaina qadallahu sirah wa sana sayyidina baghdadi wa sana syamadati bisama sana satawha wa samubar bin Muhammad wa ilukum sana sama sebuah pada ja'ali bagaimana syekh Muhammad wa sama syukadallahu sirahum wa sunni muqri malis abadi bisma ila umar bin hada kitab al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dina dawet ayeuna urang nyata lebat kana hikmah 210 dina juz kadua nyata dimaknaan nalika keajaiban ngelehkeun kamustahilan logika atau pikiran ieu teh pepeling kanggo jalma anu sering putus asa anu sering ngarasa dirina moal bisa dihampura ku Allah anu ngarasa dirina moal mungkin Allah ngahampura kana dosa-dosana tah ieu disindir ku Ibnu Athaillah jadi dina hikmah manis tagroba ayyung kidahullahu min syahwati allati staroktuhu sing saja manu ngarasa aneh atau mustahil yen Allah bakal ngahampura atau nyalametkeun manehna tina syahwatna anu geus kajadikeun manehna teh ibarat naon anu dijajah ku eta syahwat wa yurijahu min wujudi qublatihi jeung sing saja manu ngarasa aneh atau mustahil Allah bakal ngawarkeun manehna tina aya sifat goplah atau poho ka Allah allatis tawalat alaihi ay manistakamat bihi syahwatu wa goblatu wastagrobu ayurijahullahu minhuma anu geus ngawasa ka dirina hatina sing saja manu geus kacekel pisan atau dikuasai ku syahwat jeung sifat poho tu manehna ngarasa mustahil yen Allah bakal ngawarkeun manehna tina eta dua perkara syahwat jeung goplah. Jadi maksud dina ieu kalimah pepeli misalkan urang ulah suudon atau goreng saka ka Gusti Allah. Nalika hiji jalma geus ngarasa loba dosa mineng kajebrus kana syahwat kahayang nafsu sataha teh geus poho pisan seueur poho ka Gusti Allah. Saperti naon aya geus poho ka Allah teh geus katunggu ku dunia hatena pinuh teuingna teh surah aqwan dina dirina. Contoh anu paling simpel mah naon ketika ruas lamun zaman sapa mah ketika ruas lain Allah nu disebutan teh tapi naon perkara-perkara anu naon perkara-perkara anu disebut pikahayeuna atau pikasieuna. Jadi min sok aya rasa urang mah moal bisa hirup bener sigana teh urang mah kieu we hirup teh sigana teh urang mah geus kapalang ledok geus kapalang bajret begitulah. Da berarti manehna geus naon geus ka penjara ku syahwatna atau ka syahwat anu ngajajah. Hatina hawa nafsu geus jadi dunungan sedeukeut urang jadi badegana. Unggal poe teh nuturkeun teh kana perkara kahayang hawa nafsu naudzubillah min dzalik.
Zaman ingat ka Allah lain teu dosa. Kadang-kadang lamun dina dosa lagi keur ngalakukeun dosa lagi ingat ya Allah abdi teh teu kawasa tina ngalahna teh tina ngajauhan ieu perkara. Maka piketuna abdi tina ngalakukeun teh dina ieu maksiat abdi tobat ka Gusti. Bari jeung urang dituturkeun rasa penyesalan bari jeung nuturkeun urang mandi tobat. Terus naon ge? Urang salat tobat, istighfar, zikir. Bari jeung urang teh ngerasa menyesal nu paling banget jeung cai mata ngerasa menyesal. Ai sawat nu ngajajak tadi sarahan hatina hawa nafsu geus jadi dulungan sedengkeun wajib badegana goblah anu ngawasa hatina urang poho ka Allah geus jadi kabiasaan sapopoe. Ai geus kabiasaan sapopoe teh boroni tina sagala perkara anu lain anu maksiat perkara urang jadi ibadah ge sok poho ka Allah teh. Salatna lain wungkul niatna ketika dimimitian urang niatna karena Allah taala kan itu mah robah gitu. Tujuanna naon pikeun ngahudangkeun harapan atau roja dina hati hambana. Jadi Allah hayang urang yakin yen pantotobat teh jeung kakuatan hidayahna teh leuwih gede batan sakabeh dosa jeung kabiasaan buruk urang. Ya. Jadi nanti dibanding dosa urang, dibanding kesalahan urang, pohona urang eta leuwih keneh gede, leuwih keneh loba non panghampura Allah. Pan aya nadongna nya dosa abdi lamun ditimbang ibarat budah lautan, ibarat gunung nuluhur mararancung ararageung pisan. Tapi sakitu loba dosana tetep we pangampura Allah itu lebih luas. Ya, ieu tah urang kudu jadi urang bagus. Jangan pernah menyesal aing mah tadi dosa geus ngalakukeun dosa percuma salat duhur ge, percuma zikir ge kapalang aing mah moal salat we tah eta teh naon? Jelmaan putus asa gitu. Ulah nepi ka urang mutuskeun kana rahmat Allah ku cara nganggap Allah teu sanggup ngarobah diri urang, teu sanggup momian diri urang. Jadi secara hakikat ieu teh ngeunaan tauhid af'al. Ya, atau marifatul bil af'al. Jadi maha kawasana Allah karena sakabeh padamelan Allah gitu Kang Sunda. Mata itu dina dosa jeung dina perkara-perkara lain deui nanti nu lain deui. Ieu sapotina kasalahan hukum mata urang ulah sok ngarasa diri urang hina jadi jelema miskin moal. Bagi Allah tidak ada yang mungkin ketika naon? Ketika ngarubah sesuatu dina kakawasaanna da sakabeh kakawasaan Allah. Kadang-kadang keur ngorana beunghar geus kolotna jadi rib. Kadang-kadang bisa jadi urang kata aduh manehna mah sagala boga suatu saat urang boga yang penting mah naon eta urang daek ikhtiarna bari sabar ikhlas jeung syukur jeung tawakal. Jadi urang sampaikeun urang mutuskeun kana rahmat Allah ku cara nganggap Allah teu sanggup. Nah itu paling dosa gede kan ya teh. Teu sanggup momean diri urang, teu sanggup ngarobah kaen urang. Maka secara hakikat itu ngeunaan tauhid teh kadi teh marifatu bil apa atau tauhid bil apa maha kawasan Allah kana sakabeh panamelan Allah sedengkeun urang sakabehna aya dina kakawasan Allah anu ngagerakeun hate manusia Allah anu ngagerakeun panon urang Allah anu ngajalankeun diri urang suku urang Allah wakan robahna hate ge ku Gusti Allah lamun urang ngarasa mustahil diri bisa robah hatina urang keur nempo kana asbab atau karena kemampuan diri sorangan ieu tah salah ti urang mah kumaha tuh da urang mangkan sekayaanna sigeuna teh urang mah mungkin bisakeun meunangkeun ka Asep mah teu kitu kan mau mungkin urang bisakeun boga mobil mau mungkin urang bisakeun boga imah tah eta teh sabab naon manehna nempo kana asbab karena kemampuan diri sorangan sakuduna ahli tauhid mah lain nempo kana asbab tapi kudu nempo naon kudu nempo kana musabibul asbab anu ngayakeun sabab nyata Allah Subhanahu wa taala eta kudu cekalnya mau mungkin urang sigeuna teh jadi jelema beunghar urang mah turunanna ge kieu eta teh urang ningali kana asbab teu meunang ahli tauhid meunang kana asbab teh. Jadi pikeun Allah mah teh nanti teh aya nu hese pikeun ngarobah sagala perkara. Bisa menjadikan ahli maksiat jadi wali, bisa jadi nanti seorang pejinah gitu kan. Itu bisa menjadi seorang rajana para wali. Rabiatu Adawi itu kan udah sering dijajakin kepada kepada para bangsawan. Tong dianggap remeh ya. Sunan Kalijaga itu kan seueur pisan tong anu sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Kan eta teh jedeuger pisan, jalna teh rajana preman eta pokokna, talanggas pisan.
gitu. Sakumaha galakna preman jaman ayeuna mah mungkin maihan budak. Umar bin Khattab mah budak sorangan dikubur bari hirup-hirup di ruang koropes. Tapi ketika Allah mampu ngarobah naon hati nu tuas jadi lembut. Jadi hikmahna naon bisa dicekel dina ieu kalimat. Hiji urang tawadu, urang kudu ngaku yen urang teh lemah, butuh pitulung ti Allah pikeun merangan hawa nafsu moal bisa urang merangan diri urang lamun urang teu minta tulung ka Gusti Allah. Ku ayeuna ieu kalimat urang kudu boga sifat optimis jangan pesimis gitu. Bulan urang mah saukut sakieu gaji ge mah mungkin, wah teu mungkin gitu. Belum tentu yang gajinya besar itu bisa menghasilkan sesuatu. Belum tentu orang yang penghasilan besar itu bisa membuat bahagia nu jadi guru, bahagia nu jadi korot, mah mungkin. Gitu. Jadi juga perlu optimis. Jadi optimisnya lain dengan semangat tungkul dina spiritual. Salila napas masih aya kesempatan pikeun jadi jama anu mulia di payunan Allah eta sanote salawasna mukalebar. Selama masih kena aya napas aya, maka kehidupan urang pasti berubah. Di dia bisa Allah taapan Allah kana teh kasipatan teh iradahnya. Qada jeung qadar teh bisa ngarubah takdir Allah ku Allah gitu. Lain ku urang. Nu katiluna hikmahna nya adab ka pangeran. Teu sopan atau teu kacida adabna atau kacida hinana diri urang atau kacida naon belegugna diri urang lamun urang nganggap kawasan Allah teh kabatas ku gedena dosa urang. Henteu. Beunghar teh Allah teh bisa ngabeungharkeun diri urang ku sabab turunan urang miskin eueuh caritana. Pengusaha-pengusaha 9 rajana atau sebutna teh 9 naga gitu kan. Itu semuanya dari kehidupan yang pas-pasan. Makan sekarang, besok enggak. Tidak ada yang lain nasim salabim langsung ya henteu. Jadi eta jangan dakeun kan aya manusia mah hirup melalui dari proses. Timiti borojong lahir eta kan butuh proses. Maka orang arek mencapai sesuatu itu butuh proses kan. Urang kudu sabar dalam menjalani eta proses. Lamun urang diuji ka Allah dina sagala kabalang sakanana dina sagala ripuhna, maka Allah bakal ngangkat derajat eta jalma. Arek ku beungharna, arek ku elmuna gitu kan. Ieu kalau belegu pisan atau dosa kecil gedena, lamun urang nganggap Allah henteu kabana teh Allah kakawasan Allah kabates kana kakurangan diri urang atau kawates ku gedena dosa urang atau kabates ku miskina turunan urang itu teu bisa. Itu mata yang jadi mata kalian harus punya optimis kaji hikam teh lain jadi menee ya. Ari urang masuk belajar dunia thariqah, belajar tasawuf teh bukan untuk menjadi kuuleun, tapi kudu punya himmah semangat tinggi gitu. Lamun cara hiji teu bisa, masih banyak ribuan cara yang harus dipakai untuk wusul kepada Allah. Miskin bisa wusul, beunghar bisa wusul gitu. Teu kabatas ku usia, teu kabatas dina kaayaan. Itu untuk mencapai kekayaan itulah banyak carana, bukan hanya dengan kerja itu hanya wasilah gitu kan. Dina gawe teh udah tengah jalanan we gitu kan. Puasa Senin Kemis, ridona Allah gitu. Sering sohbah jeung jadi guru. Oge naon sering misalkeun ngana teh naon ngahormat ka indung bapa gitu. Taat kanu jadi guru. Geus beres. Engke suatu saat anugerah atau warid Allah teh bakal turun ke orang dengan membuat orang lain yang menganggap aneh maka terbelalak. Wah maju jadi gitu, jadi maju usahana we. Jadi gitu pada gaweuna teh di mana gaji dengan sakit tuh. Nah itu iya tak? Kan kieu nya secara filsafat logika berpikir ya. Secara filsafat akidahnya kekuatan Allah teh mutlak teu kabatas luasna bisa ngabatas karena kekuatan Allah. Lamun urang mikir dosa urang teh kacida gedena moal mungkin Allah ngomean urang. Mangka naon secara logika urang keur ngaleutikeun atau keur ngareduksi sifat Allah. Eta sifat Allah al-muqtadir, maha kawasan Allah. Di dia kalian kudu nate kalamun kudu dicatat dalam kalimah nu ieu kacida goreng patutna lamun urang nganggap kakawasan Allah kabates ku gedena dosa urang, kabates ku miskina urang, kabates ku sagala kakurangan dina diri urang. Sabab dia urang kudu mikir dosa urang kacida gedena moal mungkin Allah ngomean urang. Urang mah lamun ku dosa
mau mungkin dihampura ku Allah. Unggal poe teh hayeuh we ngajakeun dosa, sok sieun we teu dihampura. Maka secara logika urang keur ngaleutikeun atau ngareduksi sifat al-muqtadir atau makasan Allah. Tah ieu teh cacat logika dina iman. Murtad ya. Sababahal kawatesan dosa urang mustahil bisa ngelehkeun hal anu teu kabates, mustahil. Kan Allah mah lautan hampura ya. Dosa urang seperti buih lautan, seperti gunung anu luhur mancung pisan gitu, tetap luas Allah ieu hampura Allah, kekuasaan Allah itu lebih besar tanpa batas. Yang kan tadi dicaritakeun contohna kan Fudail bin Iyad tadinya. Eta Fudail bin Iyad teh sancan jadi wali agung, membuat beberapa kitab sehingga nanti santrina jutaan. Manehna teh jadi raja begal anu beungis. Muncit jelema ge lain hiji dua. Hiji penting nalika anjeunna bade ngarampok, bari naon? Bari ngintip hiji imah, anjeunna nguping ayat Al-Qur'an. Nah, dina surat Ahadid ayat 16. Ya. Anu hatina nah acan datang waktuna pikeun jama-jama anu iman pikeun tunduk hatena inget ka Allah, tidinya teh langsung sakadetna ka anjeunna tobat nasuha satarobah jadi ahli ibadah nu kacida dipihormatna. Umar bin Khattab gitu kan eueuh preman ayeuna siga Umar bin Khattab jagona ge lain kulobaan sorangan umur itu lamun gelut teh one by one duel musuh bubuyutanna Khalid bin Walid itu. Nah, tahu Umar bin Khattab mah tukang gelut, tukang gulat. Ya. Beungis ka batur, teu boga karunya ka batur. Tomborana ka batur anakna sorangan ge dikubur hirup geus sabaraha hiji gitu. Ya. Akan disebut lagi dina sejarah dina sirah Umar bin Khattab teh sacan lebat Islam musuh ka hiji Islam. Umar bin Khattab teh sabana hayang cita-cita nu paling gedena hayang ngabunuh Rasulullah nauzubillah. Tapi hidayah Allah ya, anjeunna robah jadi pamimpin anu paling adil serta dijamin asup surga, terus jadi sahabat anu terbaik di sisi Rasulullah. Jadi ulah nempok kana gedena dosa diri urang, ulah nempok kana urang turunan miskin urang, ulah nempok kana aurat teh sigana teh moal pibeunghareun urang mah ieu kadeta loba jelema nu putus asa tina masa rezeki ieu. Sigana teh urang asa apalagi sampai ka dieu mau sampaikeun ka luhur naon da urang mah saukur anak tukang ieu itu kan ibu kalian itu contohnya dengan himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, bari sabar menjalani sekolah di dia Kebon Jati anu man hiji teh apa namanya kita ke kampus teh dari Kabaros gini itu lempang masih godek handap itu lempang cita mengkaji dudunya kalau kodim perumahan kodim terus naon lamun balik teh nangkel dina angkot si ibu tuh nangkel dong lamun balik teh mapai babaturan di mana ibu cerita itu itunya perjuangan imah ya itu kan gue jadi gambar tapi sekarang ketika sudah mendapatkan apa itu luar biasa ya aku dijadikan contoh orang kadang-kadang kan ya orang mata tung dibiasakan kalian kedua mata bapak seneng itu ketika nyarekan hak itu kalian dibiasakan ku kelihatan eta di ta'lim ke dibahas nih gitu seorang murid itu ngewah wae gitu tah terus kuku kelihatan aku dibaledog ku guruna eta ta'lim ke dibahas ta'lim saya ketemu kali kan dicarekan ku haki sebenarnya dibaledog neng ge mah bener baledog ge mah teu meunang sabab eta teh non teh mendekeun atau frekuensi otak urang gitu. Jadi wih dikana hikam urang-urang kudu ningali si buah urang kadang anak ya urang mana udah urang turunan miskin tuh nah eta jadi ketika urang punya perasaan seperti itu kayak urang kehidupan waktu bakal kabawa kadinya malas gawe malas untuk berusaha pergaulan yang saeutik cari pergaulan yang banyak media sosial teh dijadikan ajang buat gengsi urang tapi dijadikan celah buat membuka bisnis membuka naon rek sakola teh subuh-subuh geus subuh tos ngaos di masjid di ditu di masjid jami itu ibu itu naon dagang gorengan atau lamun sarapan teh dagang bubur kan ya bapana mam bubur gitu ketika keberhasilan saya dulu itu pas waktu nikahnya itu ngontrak di rumah kecil di Palabuhan Ratu itu ikut suaminya padahal itu waktu itu lagi ngajar
pindah ke sana itu pindah ke sini itu sampaikan pernah oge gitu kan mengalami waktu saya lagi kecil itu luar biasa tapi dengan himah semangat tinggi mata di teh urang masih kana teh urang aing masih kana 7 turunan teh miskin eta bahayana teh mula aing kudu ngarubah kayaan keluarga urang sampai batas indung urang kayana kieu aing batasna teh urang mangke kudu ngangkat derajatna yang penting mah urang kudu husnudon ka Gusti Allah. Jadi ulah nempo ieu pan ieu mah dina dosa tapi urang tadi kana kahirupan ayeuna. Loba oge zaman ketika aing mah teu salat zuhur, teu amaliyah anu sakadian kana aing mah salat asar, salat magrib, bisi kana aing teh moal dihampura atau urang tukang maksiat mah aing tadi geus ngalakukeun maksiat contoh misalkeun zina aing mah asar da zina teh moal dihampura dosana 40 poe. Atuh jadi mungkin mumpung we salat teh atau dosa mabok cenah lamun urang mabok eta dosana moal dihampura ayeuna teh salatna moal ditarima 40 atuh jadi moal salat batur teh deul we salat mah. Itu mah disebutkeun nya. Aing ingatkeun ya kade ulah punya sifat putus asa. Urang belajar tasawuf, belajar tarekat itu untuk semangat tinggi. Itu batas indung urang jeung bapa urang kahirupan model kieu. Aing kudu ngarubah segalana. Waktuna urang ngabagjakeun indung bapa, waktuna urang ngabagjakeun nu jadi keluarga. Berusaha urang tidak batas kita dari sekolah, da urang mah sakola keneh henteu. Justru urang sakola teh dijadikeun ajang peluang bagi diri urang. Gitu. Ulah gilaan, ulah paitan. Bapak itu mendidik anak seperti itu. Seneng itu di zaman TK sep dagang permen. Belanja ke pasar jual permen, menang bati kumpulkeun. Yang meuli buku nanti atau meuli mainan, kalau ka Sukabumi, meuli mainan di grosir, kayak dijual di sekolahna pinter itu budak teh geus kana ekonomi. Ini seperti kudu kitu nya. Allah henteu nyeun batas kana kasemestaan diri urang. Kedina urang ge ulah nanti ulah sok putus asa nya. Tapi tempo kana maha agungna Allah, tempo kana maha kuasana Allah anu nyiptakeun urang. Lamun Allah kersa tina leutak bisa jadi permata. Lamun Allah kersa tina hina teh tina rongsokan bisa jadi salah satu barang yang antik. Anu asalna sampah bisa menjadi seorang yang besar. Itu kan ulah dianggap kan kadang-kadang mah nu eta mah urut di ieu sampah masyarakat ceuk saha sampah masyarakat justru banyak orang-orang yang banyak orang-orang besar lahir dari keterpurukan itu. Ini orang-orang yang berduit tungkul yang sekarang mempunyai ekonomi gede itu berapa kali mereka mendekam di penjara itu. Mereka melalui hanya hakikatna kahirupan urang mah kan kadang-kadang masyarakat urang mah sia teh mah urut di ieu rek naon ya. Itu kesalahan ari anu ustadan diagung-agung itu kan sigana teh can pernah nyeun kasalahan we tapi jelema rek anu pernah nyeun kasalahan bari jeung ngaku dirina geus katempo kasalahanna tuluy tobat ka Allah teu dihargaan tah ieu salahna jelema pendekna akalna sempit akal pikiranna gitu tungtuna manehna jadi kabodoh ka toloyo teraskeun faqadis ta'jaju ay fakaanna khusta'jaju al-qudratul ilahiyah maka saestuna manehna teh geus nganggap apes ka Allah hatina seolah manehna geus nganggap apes kana kakawasan ilahi ay mansubati ilal ilahi wa fil ba'dil nasahi qudratulun ilahiyati ay nasbuha ilal aji ya. Jadi nyata kana teh geus nganggap lemah kana kakawasaan bangsa Gusti Allah. Sandina sabagian kitab aya kalimat qudratul ilahiyatan. Anu hatina naon? Manehna geus nyaruakeun eta kakawasaan teh kana sifat apes. Allah teh mamungkinna. Sigana teh Allah teh urang mah tadi teh loba jelema kumudina ekonomi mah geus kitu lah. Dina dosa ge kitu, urang mah geus ngalakukeun kieu sigana teh moal kahampura. Urang mah kapalang we lah. Kapalang edan aing mah lalaki kabeh dipapai ku urang awewe kabeh di ieu ku urang nah itu geus jadi naon sifat pesimis padahal ketika Allah nganterkeun urang kana jurang kana kadosaan urang teh dipanggil ku Allah jang dina teh jang bisa usul ka Allah ku jalan tobat gitu
ulah teh urang kudu nanti ulah salah tina berpikir, kudu cerdas tina berpikir. Wa kana Allahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dina Al-Kahfi ayat 25 wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Syarat ayat-ayat Gusti Allah teh ka setiap perkara maha kawasa. Ay ma'anahu ta'ala wasfun nafsu bil ibtadi ala kulli syai'in wa akhrajuhu min dalika min jumlatil asya'a. Hatina padahal Allah Ta'ala tos nyipatan kunyalira kana zatna ku sifat naon kawasa kana sagala perkara nu luput tina kawasan Allah. Kemudian cina ari ngaobatkeun eta jalma tina syahwat jeung gopla eta ngarupakeun bagian kecil tina sakabeh perkara anu dikaruniakeun ku Allah. Maka bagian ieu ngarupakeun dalil akli logika jeung nakli pikeun naon pikeun nguatkeun yen urang dilarang putus asa. Umat Islam tidak boleh putus asa kumohnya urang misalkeun dina naon anak anu jadi pangersabam ulah naon asal ti putus asa ulah. Ketika cobaan datang ke orang terjang itu ulah sampaikan non urang kakarap diuji sakit itu geus epes meer itu bobogohan karak dicaran misalkan kudu jadi lanceuk hantem lamun salila eta aya dina jalan anu bener nalika urang ngarasa moal bisa robah secara tersadar urang teh geus ngahina ka Gusti Allah. Jadi istajaz gitu kan, disebutnya istajaz. Hatina orang nganggap Allah teh moal sanggup urang ngarobah kana kaayaan urang. Aing mesti gawe jadi garis kismin. Ini kan ya Allah ya Rabbi urang geus terpuruk kieu harta beak sakabehna, keluarga pada ninggalkeun, moal mungkin urang sigana teh ngasaan deui, urang mah sigana terjadi gembel we gitu. Nah, ieu berarti geus istajaz. Tapi dinya Allah ya Allah, abdi terang. Abdi hanya sebagai makhluk ngeluput ke dosa, tapi kekawasaan Gusti pangampura Gusti lebih gede. Atau dibuktikan ku Allah teh sagala rupa teh tanpa dengan susah payah. Itu. Ya iya. Jadi maksudna naon? Eta kan atuh penyakit akidah nu parah ning kitu teh nganggap Allah teh sanggup teh. Secara tidak sadar orang sering kitu mengaruhna teh ngarupakeun penyakit akidah nu paling parah gering parna tah amun aya zaman geus kitu geus putus asa. Mata putus asa dilarang dina Islam. Ulah sampaikan putus asa ya. Kan Allah negaskeun yen mantena teh maha kawasa muqtadir secara mutlak absolut teh hiji perkara oge anu bisa ngahalangan kana kahoyong Gusti Allah. Ta tujuan ieu naon nyaeta pikeun ngalampengkeun akidah atau iman kadang-kadang urang seperti kitu nempi kana kudu tingkat akmul yakin sampurna keyakinan urang yen kawasan Allah teh teu aya batesna. Mata sok kepala ieu mah sok nanti guru-guru ilmu masuk ditambah. Ye reka mamana mah cekal barang ieu. Meh maneh bisa salamet. Tapi supaya nambah aku yakin dina diri urang teu kosong. Ya. Cenah inget wae gitu kan. Nya teh kudu anu mere barang kudu ahli nanti ahli marifat. Ari kana ahli goplah mah model dukun nu karitu mah inget. Harapan ketika urang inget kana barang sanu mere barang teh guru urang inget ka Allah langsung zikir. Dan ingat karena barangna kade ya ingat karena barangna ingat ke abahna langsung zikir ketika orang zikir sadar ngeringetkeun rasa keakuan daratang kabeh ka urang segala perkara anu jadi ka urang tapi kan tujuannya tapi pikeun ngalihkeun rasa berat dina ngalengkah ka jalan tobat pikeun teh berat ngalengkah dina kana jalan ikhtiar sabab urang apa yen anu bakal ngagerakeun urang teh lain kekuatan diri urang lain asbab lain asbab tapi asal asbab tapi pitulung ti Allah ya. Secara hakikat zaman nu ngarasa Allah moal bisa nyalametkeun dirina moal bisa ngabeurharkeun dirina moal bisa nyalamet nanti moal bisa ngamiskeun manehna berarti keur kajebak dina syirik kopi atau syirik samar nabi mendali kadang-kadang urang sok kieu tah urang masih gana teh kieu we hirup teh geus teu boga itu teu boga ieu identitas teu boga teu ieu eta teh salah ceuk Allah teh maneh teh kudu leuwih nempok kana gedena teh misalkan manehna urang teh leuwih nempok kana gedena dohiriah urang perkara anu anyar makhluk gitu bata nempok kana sifat Allah anu qadim anu abadi maka minta tolong ka jelema mah mah mungkin atuh bisa ieu minta tolongna ka sa anu mungkin anu wajib eta ka Gusti Allah
Maka hiji jalma bisa keluar tina syahwat, dorongan syahwat, lain ku amalna, lain ku perkara tobatna, lain ku wiridna, tapi ku irodah atau kahayang Allah. Lamun Allah geus ngersakun maka bakal payakun. Zaman anu paling bejat oge bisa jadi wali anu pangmulyana. Hikmahna ngandalkeun Allah. Urang diajar sangkan ulah percaya teuing kana kamampuhan diri atau ego, kan umur kadang-kadang sok egois. Tapi kudu percaya sagemblengna kana pitulung pangeran, ya. Urang sing bisa ngejaga harapan. Jalma nu boga iman mah moal aya kecap putus asa, moal aya kecap moal mungkin. Moal mungkin sigana teh. Salila Allah masih maha kawasa, salila urang masih mangeran ka Gusti Allah, maka atah hidayah bakal datang ka urang. Itu. Urang bakal leuwih ngarasa leutik di payunan Allah nalika sadarian hate urang teh anu aya dina genggambaan Allah komodikeun kahirupan urang. Kan dina pisabat tauhid mah aya wajib wujud anu ngagaduhan sifat kasampurnaan. Lamun urang nyebutkeun aya hiji perkara dosa urang anu teu bisa anu teu bisa dihampura ku kawasan Allah, artina urang geus ngahina ka Gusti Allah. Maka logikana kieu sifat anu kabatos malain sifat pangeran ku kituna secara filsafat iman ka Allah teh kudu dibarengan ku keyakinan anu sampurna ya sagala perkara kaasup mersihan dosa urang ngabeungharkeun diri urang nyalametkeun diri urang eta perkara nu kacida enteng secuil cek Allah teh cetek sia nu karitu ye kan logika sakabeh perkara ibarat hiji raja anu kawasa ngabangun istana anu kacida megahna nah urang becangcaya yen eta raja bisa miceun hiji siki keusik tina jalana. Jadi istana di dieu teh nyaeta alam semesta langit jeung bumi siki keusik nyaeta dosa atau poho urang ka Allah mun Allah sanggup ngurus alam semesta tang kan alam semesta teh leuwih gede di urang ya alam semesta teh kan mukim melaku jebab itu teh kan semestaan alam semesta. Itulah diulah pikirkan hanya bumi itu hanya butiran debu dalam planet lain bumi itu ya leutik. Ai urang aya di jero bumi Allah siga naon. Makanya Allah mampu ngurus alam semesta ieu dengan sesuai dengan keteraturan yang rapi, teu bisa mampu ngarubah diri urang anu hanya sebagai butiran pasir. Gitu. Kan eta Malik bin Dinar baheulana eta Malik bin Dinar teh tukang tarok, tukang bobok, tukang nyingsatkeun androk, tukang gelut teh. Tukang bobok, tukang maling, tukang narok, tukang gelut, tukang nyingsatkeun androk, tukang merkosa. Tukang bobok, tukang narok, tukang nyingsatkeun androk. Eta naon mabina teh. Eta tukang kapan kacida parahna. Tapi ku hiji kajadian ngimpen Allah ngarobah hatena nepi ka anjeunna jadi salah seorang ulama sufi anu paling hati-hati dina agama. Saat terkenal kan sejarah Malik bin Dinar itu dina sufi itu Bapak sering ngebahas itu Malik bin Dinar itu. Sababna kadang-kadang urang sok terjebak karena dosa karena kesalahan urang gitu. Maka urang ini hikam teh ngajarkeun sangka nempo ka luhur. Sangka nempo urang kana ka maha kuasana Allah ulah nempo ka diri urang anu pinuh ku apes. Sabab penyakit anu paling bahaya pikeun jalma nu iman teh lain dosa tapi putus asa eta. Dosa itu geus aya ti ajalina ti Nabi Adam geus jeung dosa tapi udah sampai putus asa. Dia dina hadis putus asa itu adalah sifat setan. Makanya kan urang mumbung kan setan teh adu umbin pun sudah paling nyata. Ulah satu detik putus asa. Ulah kudu lebih semangat tinggi. Ai masih gana teh tadi teh lu ka bapak lu lupa masih gana teh jalma teh bakal ditakdirkeun miskinnya naon kitu ti mimiti aki buyut geus cenah jadi urang mah jadi tukang nukil geuningan sampai ayeuna abdi cenah tukang nukil Kang teh nah make leutik hate bagi Allah mah justru ketika nanti lamun urang geus putus asa kitu maka moal menyang cakuna boga pencapaian cukup bapak urang jeung indung urang anu ngarasa peurihna kamiskinan. Ayeuna urang kudu dirubah. Abdi yakin ka Gusti, abdi yakin, aku yakin sampurna ka Gusti. Gusti bisa ngarobah sakumaha diri abdina hayang berubah. Gawe urang sing getol, sakola sing junun, ngaji sing rajin. Ulah aya mah kudu cenah aya budak teh males, eta mah putus asa.
Namun aya jelema ketika geus putus asa dia itu akan menjadi seorang yang pesimis, pesimis, ngerasa diri urang teh geus teu layak, ngerasa eta mungkin geus tong kitu geus tong ditempuh. Dia sese di rumahna. Urang putus asa geus ieu, urang mesigana teh mah ieu, geus tara amaliyah urang mesigana teh geus eta mah putus asa. Justru Allah itu akan menghampura dosa seseorang ketika dia tidak putus asa. Tapi lamun manehna putus asa, lain dosa nu matak nyebabkeun siksaana tapi putus asana atau jadi siksaana teh dohirna teh. Jadi tadi payam bagilahu ayak sida baba maulahu bidalati wal ibtiqari pasahu yusahhalu alaihi mastas abahu wa yudhiru bihi masta robahu. Maka sakunna pikeun eta jalma anu hayang leupas tina syahwat jeung goplah eta kudu nuju buburuk balik ka panteu Allah hatina kana tobat kalayan ngarasa hina jeung ngarasa butuh pisan kana pitu. Urang lamun hayang beunghar ngarasa butuh kana kabeungaran Allah gitu. Ya Ghani wal Mughni, Allah yang maha kaya dan mengkayakan, anu maha beunghar jeung ngabeungharkeun. Ya Rojak ya anu mere rezeki Gusti anu maha Rojak, nu maha Ghani, nu maha al Mughni. Mugi Gusti maparin kabeh rezeki anu teu dikira-kira, rezeki anu sae, rezeki nu nyalametkeun, rezeki nu ngaberkahkeun ka jisim abdi, ka keluarga di sareng umat Nabi Muhammad. Nah, eta dosa eta teh bari jeung teh ngarasa hina. Sabab naon? Abdi nyuhungkeun kabeungharan teh sabab naon? Sanes kanggo ngedorong hayang nafsu sabab abdi terang Gusti teh maha kaya. Gitu. Nah gitu. Abdi nyuhungkeun rezeki ka Gusti sabab naon? Teu aya dinu masian ka abdi rezeki iwati Gusti. Tomboroning batur kolot abdi ge lain jadi asna lain jadi akibat mere rezeki ka abdi tapi Gusti. Ka urang geus kayakinan kuat kitu ceuk Allah heukeut. Langsung we bere. Pateu kara-kara atuh nah saya tahu gawe di dinya cenah tapi segala kabeuli itu kabeuli ieu eta jelema anu naon jelema anu teh eling gitu kan nah hanya kunaonnya wah saya tahu itu kan nipu saya tahu memuja saya tahu mengipri saya tahu segala rupana we ya tak sabab kitu muga-muga Allah ngagampangkeun kana naon wae anu dianggap hese ceuk urang karena naon karena jipakan nanti anu nganggap naon karena anu anggap hese kurang sarta naon nanti ningalikeun keajiban dirina karena anu dianggap mustahil ku eta jalma waliya tabiru hada makna bi hikayatil lati tusaru anis solihin alladziina taqaddamat lahum bi bidayati mirrola rizila sata kudu nyokot pelajaran atau ibroh kana ieu harti tina carita-carita nu kaceoskeun ti jama-jama soleh anu di awal lalakonna kungsi kabeulit ku kasalahan-kasalahan jeung dosa. Wah kan urang teh ngaji ge teh nganggap diri urang teh bodoh butuh ku Allah. Urang mata ngaji ge teh nganggap diri urang teh lemah, butuh ku hidayah ti Gusti Allah. Da hidayah kudu diudah, kudu diikhtiaran urang. Aya cicing mah hidayah mah mungkin gitu. Wal ya'tabaru hadza makna bi hikayatil lati tusaru anis solihina alladziina taqaddamat lahum bi bidati mirzon wa waqa'atu minhum qabla taubatihim hafawatu padarokahumullahu bilutfihi wa aslaha amalahum wa sabba ahwalahum kapudari bi ibanati iyad wa Abdullah bin Mubarak wa Abi Iqal bin Ulwan wa ghairi radhiyallahu anhu sata marina teh kungsi ngagebros kana rupa-rupa kasalahan sancan tobatna tu Allah nyelametkeun mahena ku sifat kelembutanana sata Allah benerkeun kana amal-amalna sata ngabersihkeun kana kan hate manehna saperti contohna Syekh Bukhari bin Iyad Abdullah bin Mubarak Abi Iqal bin Ulwan sata nulan sejenna mugi Allah ngridhoan ka manehna jadi ieu nanti hikmah dua paragraf eta satos urang sadar yen Allah Maha Kawasa dina bagian ieu dipasihan kunci kumaha urang carana sangkan hidayah jeung pitulung Allah datang ka diri urang nya nu kahijina teh zilah jeung ibtiqad ieu teh perkara utama hatina urang kudu datang ka Allah bari ulah legeg kudu ngarasa hina tebos boga rasa harga diri paeun Allah mah jeung teh ngarasa butuh pisan nah mata urang ngaji ge ngarasa butuh pisan ka Allah nih ieu teh ibtiqadnya zilah jeung ibtiqad bisa ngabuka segala perkara bisa anu asal miskin jadi beunghar sabab miskin kudaya upaya
Oke artinya kok aya Allah teh maha luhur nanti ya Latif maha lembutna Allah nalika hamba geus pasrah totalitas taslim pasrah Allah bakal maparin pitulung ku cara anu kacida lembutna anu sakapeung urang teh teu sadar yen eta teh urang teh keur dituntun ku Allah kana jalan anu ceuk urang teh mustahil geuningan teu sangka-sangka urang teh gawe di dieu teh tempi beungareun ti moal urang teh kalah dipanggikeun jeung misakeun jeung babaturan nu baheula babaturan SD eta teh kasengsem ka urang urang na embung di misakeun contoh Kang Asep kelempang di jalan teh di klaksonan mobil teh men Kemal ngalih sahanya dan jadi bodas buk panjang kitu geulis ayeuna makan luar biasa ka dieu cenah masih kenal tuh saha eta teh oh cenah pipahnya nya cenah lalu suatu salaman gitu bisa aya nomor WA-na teu itu mah nu da mobil si pipaman iPhone gitu nya si Asep bajing era da ieu teh aduh ieu teh bajing handphone teh nu batur cenah dan urang merusak aya cenah mana handphonena lupa tapi harus dilihat dulu ya udah lihat handphone nih kan handphone mah ceuk di si pipa teh gitu mau pulang bukan ya udah anterin cenah ada deket gak apa-apa nih dianterin oh dina mobil teh ngobrol ngeliat pan teh disangka-sangka cenah kitu nya siga pengalaman nya siga pengalaman gitu kan diantar ke mobil gitu kan oh di sini rumahnya aku bisa ikut ke rumah gak? Oh, jangan da urang teh era di imah teh da manehna mobil gitu sapoe teu kontak pisan sacep pikiran eta baheula mah cenah goreng enak kunaon jadi geulis sepan ku dieu mah rubahnya dan seksina bodasna gitu kan luar biasa nah gitu kan ya Allah pagihkeun deui cek Asep teh isukan teh geus demikiran di gawe deui kadinya eta awe teh aya deui di dinya teh 3 poe 4 poe ngajarakan cenah kamu udah punya pacar udah punya istri belum jangan punya istri pacar juga enggak punya kenapa enggak punya pacar enggak ada yang mau gitu kan aku aja cenah gitu kan moga misalkan kita jalan aja bareng mimiti jalan bareng can aya perasaan ieu masih jalan bareng dahar di ditu dahar di dieu gratisan si SMP kalilan si SMP era teu datang teu naon suatu saat itu gawe teh disamperkeun ka imana kenapa kamu ditelepon gak diangkat dia WA gak dibalas diajak ini gak mau diajak ini kenapa aku malu sebagai laki-laki masa aku harus ditraktir terus aku malu ketika naik mobil akunya gak bisa nyupir di supiranku awewe kenapa harus malu besok belajar gitu kamu kerja berapa gajinya udah gak usah kerja di sana kamu bikin usaha aja tadi gitu kan mainin apa aja gitu kan bisa terjadi tuh ya kan itu disangka-sangka eta gitu kan saat asa urangna kudu akmu yakin sabab baheula si Bipa nanti zaman SD na bogo banget bogo kasang sempisan ayeuna geus gede manehna teh boga cita-cita yang boga salaki ku si Asep tapi nu manggih itu dan angka teh kan unlimited gitu bola laki gitu kan nu beuki ngalai gitu kan gitu kan beuki ngalai oh aya cenah eta nu luhurna ngalai lagi geus kitu kumu nu handapna ngalaina cenah gitu banjir diparengkeun kawin teu disangka-sangka nyekal perusahaan naon luar biasanya eta teh naon pikeun ngembongkeun yen jalan balik ka Allah teh salila urang lamun urang ngandalkeun otot urang ngandalkeun pikiran logika urang aing sigana teh moal jadi aing pasti 7 turunan teh miskin aing pasti jadi tukang nukieu yang geus pasti urang terjadi kitu sabab urang geus goreng sangka ka Allah cek Allah aku itu bagaimana prasangka hambaku na Al-Qur'an orang gitu stop kemiskinan hanya batas indung bapak urang dimimiti urang sampai keturunan ka ditu ulah anu ngarasakeun ripuhna dahar ulah ripuhna neangan dahar ripuhna neangan duit cukup ku urang eta cita haden jadi eta pinter can urang nah ieu nanti kumaha eta teh carana teh ngaleburkeun ego salian eta pikeun yakinkeun urang ku bukti sejarah anu geus tadi caritakeun zaman saleh yang perubahan teh lain ngasaukur teori tapi kanyataan anu geus loba kajadian
secara hakikat zilah atau ngerasa hina teh nyaeta ngaku kana sifat asli manusia anu apes jeung loba dosa, sedangkan izah kamuliaan mah ngasaukeun milik Allah. Nalika manusia ngaku kana sifat hinana, maka Allah bakal maparin sifat kamuliaanna. Hakikatna perubahan nasib ti ahli maksiat jadi ahli ibadah teh ngarupakeun tajalli, nanti tajalli sifat Allah anu ngabersihkeun al-qudus kana hati hambana. Mata kahiji ulah sok putus asa, kudu ulah oge ulah sok sombong ku amal. Ada tadi mah anu asalna urang jadi tukang dosa jadi jemaah soleh, nu asal miskin jadi beunghar, kitu oge anu beunghar bisa jadi miskin, anu soleh bisa jadi tukang maksiat. Zaman soleh nu ayeuna urang ditingali bisa jadi baheulana teu leuwih parah ti urang. Kitu oge sabalikna urang teu meunang ngahina ka zaman nu keur maksiat kamu benci ka jelema. Harapan anu nyata sajarah para wali mere hikmah yang panto Allah sawasta muka. Oke non tobat nu paling gancang nepi teh nyata tobat anu dibarengan kunaon ku ceurikna hate ku sabagon ngarasa butuh pangampura ti Allah. Tah itu kan aya dina filsafat spiritual aya transformasi diri. Perubahan diri manusia atau transformasi absol. Ya. Mimitina tina sadar diri zaman mua bisa robah salilana manehna ngarasa bisa ngomean dirina sorangan nalika manehna nepi kana titik nol atau titik iftiqar dina energi ilahiyah asup narobah sakabeh struktur hirupna ieu disebut filsafat pana sirna kakuatan diri nuju ka bako ayeuna kakuatan Allah dina dirina. Nah itunya loba pisan. Jadi kesimpulanna ieu ngarupakeun resep mukjizat pikeun sawae anu hayang ngomean diri ngerubah dirinya di mimitian kahiji ku aku yakin ka Allah, kadua ku husnudon ka Allah, diteraskeun ku ikhtiar bari jeung barengan ku rasa syukur, sabar, tawakal jeung ridho jeung ikhlas. Diteraskeun ku sikap ngarasa hina jeung butuh. Oke dipungkas kusina teh urang dipungkas pelajari sejarah-sejarah para wali gitu ya. Nah itu yang bisa dibahas dari hikmah 210 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi di temaan hikmah 210 nalika keajaiban ngalehkeun kamustahilan pikiran. Wallahu bishawab. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.